disebut Paku Banten teh lain sa paku Banten eta boga ilmu Paku Banten kan aya aslina aya pakuan biasa Pak bentuk tangkal kayu bisa disebut Paku Banten gitu. Nah lamun eta Paku Banten anu kuari nya wujud ya naon gitu ngaranna tangkal kayu oyak saeutik geus Banten oyak. Baheula ya kiai hebat di Banten lamun urang hayang lulus zaman Anang Kosim suara bagus kemudian tenar dibere tawiridanangan kudu diwiridkeun di Maulana Yusuf lain di Maulana Sanudin di Maulana Yusuf aya wiridanana ke dibejanta ku kiai lamun aya sesengitan anu tenang sesengitan kedua modal kos itu tenang gini tapi lawan sesengitan anu kitu maning balik hiji dat kiai nyarita kedua namun misalnya orang ke tapa didinya haju aya orai ulah ini orai mah ulah ini orai lamun aya bangkong bang ulah tetep ini teruskeun bae moal ku kumaha moal ka jeung kumaha haju lamun aya eta teh nu sakala liber teh di luhur teh naon ngaranna nu laluhur gitu tah mada ka bangkabeunana simut-simut aletik udah kosari eta ulah tetep hayuh bae teruskeun geus ulah sieun bedana heula teh ku guru urang nu tapa didinya ulah sieun tapi lamun aya kica-kica hiji 2 3 geus memeh ngalobaan maning balik geus kica-kica mata tet budak bari betul ke kica-kica jangan ka HP tetot balik 2 katilu nomor katilu deuk aya deuk eueuh sesengitan atau deuk aya deuk eueuh teu bangkong orai jeung sajabana tapi aya bentuk aki-aki atau awewe mawa pengki jeung mawa pacu maning gegeran balik geus coba balik cepat siapa tah bahaya jasa tah eta Banten teh sejarah Banten teh kos kitu tah wari mangga geus eueuh kiai na maot tah geus kolot baheula kiai na wallahu alam nurun kita ilmu disebut Paku Banten teh lain sa paku Banten eta boga ilmu Paku Banten kan aya aslina aya pakuan biasa Pak bentuk tangkal kayu bisa disebut Paku Banten gitu. Nah lamun eta Paku Banten anu kuari nya wujud ya naon gitu ngaranna tangkal kayu oyak saeutik geus Banten oyak kamari oyak saeutik doang ka daunna doang kiaina nu oyak si eta ge oyak goni malam oyak-oyakan we nu lain kiai mah geus leuwih ti oyak jana Paku Banten boga sejarah toriko di Paku Banten aya robah daun aya robah pangpang aya robah tangkal lain sembarangan Banten mah tuh Masya Allah parang sana udah kuari jauh Paku Banten ilmu nak luhur lah sarajan nu kuari kadugalana tapi sejarah kecerona jeung tangkal kayuna di mana eta menjadi ciri Paku Banten Masya Allah ayah mengageget ternyata bumi digoyang Haji Dalim seri baik sebab biasa di Kerawangnya goyang bumi edek minta istiqomah Allah ngerti Allah paham sebab Allah menciptakeunana bumi goyang teh lantaran pakuan maka Allah nyiptakeun paku bumi jang negeran bumi gunung diciptakeun ku Gusti Allah gunung gunung di negara urang mah teu sakumaha ketika orang ke Yordan ningali gunung Masya Allah di Mesir Yordan Yerusalem gunung mereka kabeh tak kadina Haji Pendi diwakafkeun di ditu ridho aing mah tah hiji tah balik oke tapi kadi
Orang tinggal di Mekah gunung luar biasa, Madinah luar biasa. Bahkan Kangjeng diceritakan cinta Uhud, Uhud dia cinta Kangjeng dan selanjutnya. Nah, i gunung teh peneger. Hiji negara gunungan, Banten, Gunung Karang, Masya Allah, Gunung Santri. Jawa Tengah, Jawa Timur, komo di NTB mah, leuwih luhur deh gunungnya. Paling luhur India. Gunung. Sahabat ngadarengekeun Kangjeng ketika nyaritakeun gunung. Cak sahabat, ya Rasulullah, apakah aya nu leuwih dahsyat tibatan gunung yang peneger bumi? Aya di Kangjeng. Naon ya Rasulullah? Besi. Sebab besi mah ajeun kukumaha ge nyelehkeun gunung. Gunung sakumaha gedena paculan. Ulah didoser di paculan beak. Ieu besi hebatnya saja besi. Jadi besi lebih dahsyat tibatan gunung. Sahabat nanya deui, ya Rasulullah, aya leuwih dahsyat tibatan besi? Aya cekan ge. Naon ya Rasulullah? Leuwih dahsyat tibatan besi seuneu. Sakumaha hebatna besi ku seuneu beak. Masya Allah, cek sahabat, ya Rasulullah, apakah aya nu leuwih dahsyat tibatan seuneu? Aya. Naon ya Rasulullah? Cai. Kajeun teuing adag-adagan seuneu, inggul cai arem. Ya Rasulullah, aya nu leuwih dahsyat tibatan cai? Aya, cek Kanjeng Rasul. Naon ya Rasulullah? Angin. Angin mah ulah-ulah angin ngagelebu ki dieu, angin nu kaluar ti dieu bahaya. Angin. Bahaya gede eta mah. Di mobil ge lamun geus aya angin eta, mampir heula. Eureun. Wah, itu beres si anginnya. Eta komo si eta mah anginna. Oh. Heuh, tah mangga teu diceritakeun tah. Racun. Angin. Angin nanti geus bau ku angin. Nah, ieu angin pohara jasa. Ya Allah, ya Rabb. Sahabat tetap masih ngotot nanyakeun, ya Rasulullah, aya keneh yang pendegar dunia selain daripada angin? Aya, teh Kanjeng Rasul. Naon ya Rasulullah? Lamun hayang nyaho pendegar dunia supaya dunia ulah goyang. Di antara diceritakeun tadi leuwih hebat tibatan angin. Iyalah jelema anu hartana loba, anu daek zakat. Jelema anu elmuna loba, anu daek mere elmuna lillahi taala. Jelema anu hartana loba, anu daek sedekah. Eta lah leuwih dahsyat dibandingkeun jeung nu tarate, nu tadi-tadi. Masya Allah, ternyata horenganan penguat dunia, penguat bumi. Hiji nu sugih, tapi nu sugih ngadaek zakat, nu sugih ngadaek sedekah. Ai si eta mah pan kadengena doang sugih. Kadengena doang. Apa ngadengenya ngazakat hati. Malah mana yang ngazakat. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Tah eta. Ya, di antara jelema nu boga ilmu, barahan ku ilmuna, dunia jadi teger. Tetapi nu paling dahsyat jelema anu ma'rifatullah wa rasul. Mengenal Allah jeung Rasulna, ieulah sigana kadeuleuna cici, sigana kadeuleuna teu sabaraha, sigana kadeuleuna hina, katingalina jelema tumbal tepir, kacirina kuru, kacirina tearudi, tetapi justru Allah ningali jutaan manusia muti-puting kerek, tapi lele jelema eta sangat memandang. Buta tadina dek disiksa, tapi terjadi. Mantap si ayah aki-aki hudang diputing talian sih ada. Talian. Komo si eta mah geus kudu aki-aki talian bae. Geus gantung bae habak. Ternyata oreganan jelema nyiptakeun masjid teh ya. Jelema ngabangun masjid, jelema nyiptakeun majelis salim, ngabangun majelis salim, nyiptakeun musola, majelis salim dan lain sebagainya. Eta teh ajang panegar dunia mengenal Allah. Lamun nu sugih mah bisa. Eta lah keistimewaan panegar dibandingkeun jeung gunung, dibandingkeun jeung seuneu.
bandingkan jeung besi jeung sene jeung cai dibandingkan jeung angin leuwih hebat keneh jelema nu usaha tapi usaha dan lillahi ta'ala jang ilai kalimatillah tuh masjid tuh majlis tuh musola tuh fakir miskin tegar dunia kajian kukumaha